Nah pian beas lanjut ngabagi ranginang. Nah jadi caritananya barudak ieu aing boga beas ketan ngan aing madak jelema napan belet ieu teu bisa barang jieun laju ieu ku aing ditapian heula janek dibikeun ka batur. Ja ieu beas selain loba batuan loba serahan sagala barudak bisi kahakan heh ku aing batu pan teu endah budak ngakan batu mah nya ge lapar. Lain dak lain dibikeun titah diarah ngan ku aing dibikeun titah dijieun ranginang. Ja ieu caritana aing hayang ka ranginang tapi aing teu bisa nyieun. Kadeuleu ku daria aing napian beas kuat kerung-kerung atuh heudak jak kudu puguhanan mah neuleuna sing jelas kudu sing pasti ieu bener-bener eueuh serahan jeung bener-bener eueuh batuan. Pan teh kunaon kitu beasna loba batuan atuh heuh ja aing mah dak lamun moe pare sok di sisi jalan raya laju loba batuan. Kebel ti kebel ieu dak lain deui poe nya kadeuleu baju aing geus lain deui dak atuh heueuh ja proses nyieun ranginang mah ieu di imah batur ieu dak ngan ku aing teu ka video ja aing bingung he video di imah batur mah bising salah teknis teh bising salah bedak pokona mah aing atuh heuh cuma pan ieu aing digerokeun be cenah geura dibagi ieu ranginang naja geus anggeus cenah atuh pan aing ngeunaheun nya dak heuh tinggal ngabagi doang ieu ranginang tinggal ngagorengan he atuh kurang kumaha dak nu penting mah boga ketan atuh pan jadi dak ranginang hayang kana naon ge dak babari asal boga beas ketanna bae jeung ngabagina dak ieu sing rata malah mah ku aing lobakeun ka nu nyieunna.